masalah lur ki masalah. Tah. Nah, eta mau tahan buah cabe. Petani hujan nu najis teh. Tani hujan ieu mah. Kepanjangan. Tani hujan. Ieu teh jeung aya cai impusan naon lur ieu teh? Jeung loba cai impusan eta. Taluk. Cadu aya. Taluk ieu cabe karek sajeungkaleun tangkalana oge kuat geus tani naon. Ieu teh can sabulan ya. Can orang can sampulan ka dieu. Ieu teh per kana buah itu gua. Masalah ieu deung mah da anu lokal ge nu tonggol bibit anu pamerean batur ge sarua lain pengaruh tangkal cabe kieu lain jeung cabe eta. Tidak jauhan ke depan. Allah ieu Cetak jalan. Heeh. Wah hade. Keras banget ini, Pak. Keras. Gimana batangnya? Batangnya Kokoh. Gimana tertarik, Pak, sama cabai gini, Pak? Wah, bagus. Sangat Ini sangat baru tertarik. pertama kali di Cianjur ada nih kayak gini nih. Bibit ini. Bibit ini saya lokal sendiri gitu. Iya. Dari persilangan sendiri. Ini lokal. Lokal dari benih panah merah sama cap kapal terbang. Oh. Ya. Diaduk. Ya, dikawin-kawin gitu. Iya. Baru ada di Cianjur ya? Ini baru ada di Cianjur. Iya. Tah ieu mah lur taning cabe genot. Cabe lain cabe gebog, cabe anu dikontrak teh gini. Itu mah kutamang ini. Itu mah kutamang. Teas. Anu urang mah geus teas kieu teh yakin teh. Ieu mah wah udah teh apa. Batur teas teh batur udah beda deui. Euy watir aing ngediuk dina nyusa teh panas. Koneng tungtung. Teu mampu atuh penek keneh buahna ngareude opat teh beungkeut ku hiji tilu. Beungkeut ku ieu hiji. Tah ieu mah ngalana ngeurek di kumaha da ngagolong taning oray na tangkalna teh. Nah. Ngagolong yang taning oray. Iya, ini kata taning nongora iya kata taning cacing kieu. Kurang apa? Teurak kana musa ge. Nya hancam deui. Henteu ya teurak. Oh, leuwih ti hujan. Atuh bayangkeun ti dieu ka dieu teh ngan sabaraha senti.